Rek mana ya, Wak? Tar kadinya rek ngelayan nu maot. Nah, ngelayan teh mau ucing. Ucing kali. Wak, lamun ngalayat nu maot, ulah mau ucing. Kok mau ucing hidung mah? Bisi kabur, nangkan mayit. Mayit masuk udang deui, Wak. Pugu ngahaja. Ame hudang deui. Nah, Mayitna loba kene hutang ka urang. Mang, apa tuh? Ayeuna si Api boga motor anyar. Palingan ge menang kredit teh. Bae atuh Mang, ge resep urusan batur, rek kredit, rek cash kan bae, we. Atuh pi lagi komentar gitu mah tenan naon meureun. Da si Api lagi kitu. Mang, ulah gitu. Lamun erek nguruskeun urusan batur, sakalian tah bayaran cicilan motorna, SPP budakna, tagihan BPJS na, tagihan listrik na, tagihan wifi na, tah hiji deui sakalian ajak shopping sapihna. Nah, mending kitu teuing ka aing teh. Asa mau gawe atuh. Mang. Kenal, Mang? Keur kieu we, Wak. Geuning cicing we di imah. Teu jalan-jalan. Siga urang atuh ye, cicing di luar jalan-jalan. Nah, cicing wae di luar, teu boga imah. Kongar kok wae pae Gampang atuh Bunda, paeh mah kan aya korek. Seuneut deui we. Si koplok sia. Dasar budak teu nyakola. pan sekolah lagi keur pere atuh Mang. Oh heuh, jangnya. Wah, orang masuk ke tega, nampu aki orang, isuk-isuk, sasapu di buruan. Nya heueuh atuh. Sekolot, barang gawe wae. Terus ID-nya sok mandoan tara? Tah eta masalahna wa, kusabab orang ke tega, nampu aki orang gawe isuk-isuk. Ngeus we, orang mah udah ngaberang. Wah edan. Heuing.